Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat uyah kieu. Nama saya Adew. Pekerjaan saya Senin sampai hari Jumat. Tidur Sabtu sampai Minggu. Nganggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat uyah kieu. Perkenalkan, nama saya Irfan Jaya. Kerjaan saya dari Senin sampai Selasa bantuin bapak ngurus doma. Dari Rabu sampai Minggu dagang anggur alias nganggur. Run. Run. Nah sih guys, ini capek. Doma leungit. Nah bisa leungit, kumaha cari tanah teh. Aduh tadi keur ngobrol jeung si Adew jadi we leungit do mana da urang teu karasa. Heueuh mah ngangona sabari heureuy jadi weh leungit. Aduh kumaha tuh hampura sieun dicarekan kumaha. Heueuh pasti carekan kumaha maneh sok kumaha nanggung jawabna. Ah, mah bisa leungit, Bang. Aduh tadi keur ngobrol jeung si Adew jadi we leungit do mana da urang teu karasa. Lamun teu gapanggih entong balik ka imah, Bang. Lu itu rek di tangan heulanya kurang. Gara-gara si Adew aing jadi neneangan domba. Sarekan tingalikeun ku aing. Pokona lamun kapanggih si Adew diruru ku aing dina sawah sih. Pokona tingalikeun lamun kapanggih ku aing diruru di sawah diwejek sia. Nah, narek neangan heula domba. Cenah kapanggih. Baik itu kikian. Awas ya domba, pokoknya lamun teu kapanggih mah dibere dahar. Tangan satu nu sak kapanggih mah dibere dahar. Tangan heula domba buru-buru. Sakeburu hujan. Kali heula sakedeung burukeun domba. Satungtung can kapanggih. Gerak tangan. Geus kapanggih buru-buru balik. Lamun teu kapanggih digoengkeun ceulina. Ini. Anyis gawe macul sampai kaburit. Hari tahun teu dibere dahar. Udud setengah di anjing dah hayang di macul. Mana si Adewnya, hah? Wah aing diwejek dina taneuh. Dina leutak wah aing mana? Jika itu nih. Adieu ya. Naon pan? Adieu maneh. Naon? Adieu. Gara-gara maneh nya urang jadi dicarekan ku bibi bantuan neangan. Berolah neangan aing teh balik ke macul capek. Aturakeun bae pokona kan leungitna ge jeung maneh. Bungan saha ngomongkeun kawin saduk. Wah, tuh. Naon eta? Terus ayeuna urang kudu neangan gitu. Anjing kayak gelut Anjing sora. Kagelut wae budak teh di tanah dorma teh teh pangih-pangih, paingan teu kapangih-pangih. Kagelut we, gelut jeung gelut. Kita tanah domba kapangih-pangih. Kira kukur tetangan ku aki-aki mah. Pan. Hah? Hampura Kayak domba di teangan kurang baik. Bae. Dew, urang neangan domana sebelah itunya. Urang neanganna kalau itu ka tukang domana sugan we aya di tukang bisi keur nyatuan domana. Kapangi teh Dew. Teu pan teu kapangi. Bae teh kapangi mah urang balik we yeuh. Tiris teh.
Ayo tuh rek balik mah. Urang geus teu kuat ya kaburusan tiris. Pan orang baik teh lah Nah, jadi carikan di mana? aji teh gara-gara doma teu kapangih jadi orang titah sare dina kanang doma. Jadi moal dibere dahar.